Si bebek tuh budak apes. Baroyan ah. Aduh, sampai dah yuk. Blosa sia unoy, cangkeng aing karasa ya. Sorry atuh bek. Saya deui naon bengong wae. So aing noy, kasih maul. Belanjaan aing tadi diduruk. Bang belanjaan naon bek? Kadaharan noy, tadi aing rek nyemen diduruk ku si maul. Gitu bek. Geus aya belanja dewe ya. Aing boga duit tah. Kebenaran aing ge nyemen, kelapar. Belanja kenani noy. Susah sia teh mah bek. Yang penting wareg. Oke. Seningguan ya di dieu nya. Aing berangkat lah. Beli mang. Beli naon deui sia? Kos tadi teh ya, Mang. Anu kos tadi. Teh ya, Mang. Cai, roti, rokok, sering hiji nya. Oh. Ya. Mang. Oh, ya. Pelangana. Eta budak tadi geus balanja nu kos kieu. Tadi belanja teh. Wah. Lah amat siap bek. Ang meniru jalan mingguan. Apa tuh? Ayo, mangkat. Bek, geus di dewe bek. Aman kok sama di dia ge. Bukan bek. Hari kamu salah lah, sananya kapan Pak Ustad. Pak, ini Pak Ustad. Pak. Enak kok. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, tadi orang mergokan si bebek geus 2 kali main belanja ka warung beurang-beurang. Sigina marek nyemen eta budak. Astagfirullahaladzim. Urang pergokan we ayo, Pak. Ayo, Kadi itu sigana main ayo, Pak. ayo. Ka sawah. Pak. Itu budak duaan kan? Iho itu. Ayo geus urang Geus, sampai ayo ya. Ayo geus. Lanjut bukan bek. Waduh. Mantap ya kono lah. Naon sia noy? Itu bek, anjir beuteng nya ngadak nyeri beuteng. Aing kaca heula bek nya. Oh. Ade. Eta budak mabok sih gana ragak mah teh jeroana. Weh. Karena sia. kecil banget Pak. Menyangge sih banget make kadaharan sia mah. sia bener Pak Ustaz. Bohong main kadaharan. Menyangge sih banget eta aya. Ini tuh. Aduh, bangsat sia noy.